Woi, monyong. Ngororos wae mana atuh lah. Saha nu monyong? Saha nu monyong deh? Je, kalau nanya deui, nu monyong mah asupan kehen. Oh, enya bener mana. Hampura euy, urang heureuyan wae. Kade urang ngabejaan. Ulah sok robah heureuy. Sing bogo ka urang. Najis, piraku aing resep ka maneh wa. Jo, maneh geus meuli baju bedug acan. Baju nama enggeus, tapi bedug nama acan. Maneh apal teu artina baju bedug? Maksudna baju jeung bedug lain. Lain wa euy, artina baju lebaran. Oh, nyata. Urang mah acan da, pangmalikeun atuh lah. Saha maneh? Ari urang sahanya. Kapan maneh teh sarjo nu latah teh ya? Wek. Urang latah kitu. Asa henteu ah. Nyapan? Cung buktikeun arek. Sok lah, dan teu ieu urang mah. Woi, Aduh, ayam. Aduh. Ih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya bersama rekan saya. Saya ingin merekomendasikan tempat kebun binatang. Tetapi binatang di sini hanya ayam hias saja, berupa ayam hias. Banyak aneka ragamnya. Nah, jika kalian ingin mengetahui tentang ayam hias, jenis-jenis ayam hias, boleh di Yogastam Ayam Hias saja bisa Ciamis. Bisa ke sini. Alamatnya di Dusun Citapenangge, RT 6 RW 3 Desa Sukajaya. Tambahannya, Kak? kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ah, cicing. Itu banyak. Nempona ka dieu. Banyak gitu. Oh, tanaga na we.